ayo dibalakkeun jelema. Yuk, cenah dibalakkeun. Atuh sok lieur pisan jelema cenah. Mana cenah. Oh, we ayo itu. Kodae ngomong itu teh. Aing mah. Naon ieu teh sia teh barang gawe teh sangan ngomong we siga nu teu ridho ti sakitu oge. Mana teh geus di mana atuh? Geus di mana? Geus di warung. Di warung. Ieu atuh tak korendan tah. Besok we ku sorangan atuh da gawe ti isuk meluk ngajejentul tamu. Saha ngajejentul? Akang Kita tadi ge macul disebut ngajejentul. Maksudnya daripada ngajejentul tamu geus eta benerkeun kamalirkeun ka itu hek jeroan saeutik mah cainah teu ka dieu tah. Nanti bang di korehan kitu hungkul teu sopan pisan. Sok buru tah kaitukeun hek paculan rada jerokeun eta saeutik. Eta mah ngomong buru Lah, kok kitu buru-buru lah naon buru. Tengah reunah kieu. Hayang ngaringkuk sok buru ulah api omongeun wae. Ngaringkuk men tadi atuh teu isuk ngaringkuk teh. Pan teh geus beli obat. Liar. Beli obat tadi ge urang ke warung. Eueuh. Da teu pira tak ieu jeroan heula saeutik caina sok ka dieu jadi ngajeroan ieu deklok sok teh. Sorangan tah. Sok ku sorangan pan lalaki meureun akang teh. Lalaki. Lain kalah mantog coba gerak. Itu pagawean teh can anggeus gerak. Di dieu sakitu ge ngecabrak we kos teu ikhlas pisan ting hirup teh. Resek di titahna pisan.